Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibu-ibu jamaah pengawasan Al-Murti Gusti kuring dipika hormat sareng pasti aku Allah dimuliakeun. Mudah-mudahan sumpingan urang di haflah sing dijantenkeun haflah nu barokah. Awis urang teh saha tur tumuk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun masih kene urang sesok nyari ilmu, tapi masih kene urang teh lampah maksiat. Osok kene ngaos tapi resep kene ngadakeun dosa. Eta langsung sae tinimbang jalmi ahli ibadah tapi cekersan lari ilmu. Sae kene ahli ibadah bukan ibadah karena dosa tiang dosa tapi karena dosa sungki karena majelis ilmu. Saya kini jami anu sungki ngilari ilmu. Namun orang ayat cariosan dicuci, dipikir, diharap, dibuka, diurun. Ada ayat begitu menjadi dipikir. Nanti hangus Kulantaran 2023 ditambahan nyarios kadiri urang mongko urang teh sok ngaji tapi akhlak mata can leres diri. Mongko urang teh sok pangaosan tapi anggar we nyen wae nyampah wae dosa pilih yang nyarios itu. Sing yakin ku ibu jalmi nu salat kanggo jalmi awal mah teu aya jaminan. Dasar aya jaminan biasa marobah akhlakna hiji jalmi. Dasar aya jaminan dan dijamin mah kahiji Kangjeng Nabi, kadua jalmi-jalmi anu catet ka Kangjeng Nabi. Urang mah ku karsasungking oge naos ku kersa oge ngalaksanakeun salat sanajan ngelamun ku kersa oge bakti ka caroge terkadang sakali-kali mah kirang gitu eta lampung sae. Pokokna saku-saku jalmi anu milampah tapi eta jalmi teh osok kene ngaos itu wajib. Ahli ibadah para ngaji musok ngaji tapi STMJ saya kene musok ngaji STMJ kamu margina elmu memang bisa ngajamin karena uridu wa anta uridu kahayang ulama bu ngaji teh bener akhlak kahayang ulama bu damel beak tingkah beak pola kahayang belum harus tapi anda boleh jangan biasa nangkos dan sahabat ulama nanti gaduh dari hoyong belum harus adi hoyong gaduh jabatan saya adi hoyong gaduh suami musoleh bojo musoleh orang kalimat nanti hoyong tinggal begitu jauhan Kangjeng Nabi. Seandainya ada dua hal,
satu baik, satu jahat. Orang yang berniat berbuat baik, niat harus didamel jika saya dicatat ke malaikat, malaikat guru tak tulis tak Cewati ayah nasantrekeun budakna geus aya niat langsung diserat ke malaikat. Nembe niat apa bener dikasihkan ke Gusti Allah budakna teh masantren. Dikalikeun 10 hujankeun 10 kasayang minimal tuh. Bahkan Allah dilimpahkan dari 700 kebaikan. Bahkan dilimpahkan dari wallahu la yuhibbu liman yasha. Allah mah teu bisa kahitung. Jami saya garuh niat saya kemudian niat segi kebaikan. Tapi dengarkan, nalika jami aya niat jahat. Aya jami niat kuring karek ngumpulkeun sendal seeuceu eta. Karek niat di dieu teh bunga kamari kenteng kuring dicocok. Ayeuna ngaji ente balik ente alungkeun senang perkebun senang nyereangan gaca dicatet gaca ya tapi bener keluar angkat dipayun uing teh sasalaman pas ngalungkeun senang tadi teh kan mesti papatahan urang teh ulangnya bilang aja terjadi tuh terjadi perbuatan jahat ngarandekeun perbuatan jahat tadi aya niat ibu tos kenging satu kebaikan terjadi nangis jadi satu kebaikan nyarekan si ayah ye bungan sebenere nafkah poe ayeuna niat tuh ngambek teu akan dicatet ya teu akan dicatet tapi lamun ibu ngambek ibu ngalungkeun sendal kita berbuat jahat baru dicatat. Tapi ngarandekeun niat berbuat jahat atau satu kasayang. Ya punya. Itu rahman rahim Allah Subhanahu wa taala. Kumaha gitu. Di zaman ayeuna musuh fitnah. Fitnah teh sanes aja fitnah sanes. Fitnah teh banyak kerusakan. Satinggal pidosareun. Satingkah sapari pola dimaksiatkeun tapi teu saterik oge satingkah sapari pola kasayang sok tinggal deui tapi sok kabarengan arti ibu mah tos arama badannya ka masjid al-jabar ibunya atas baca kasihan kasihan bu sami Paridwan kami, sanes paridwan kami, anu ngagagas anjeunna, tu pahalana hebat nu ngagagas teh. Sabangun masjid berhektar kan, 7 hektar ada. Kebanggaan Jawa Barat. Namina masjid raya itu berarti masjid provinsi. Mun masjid agung, masjid kabupaten, atau masjid kota. Lamun urang di lembur, masjid jami, namina teh dibangun masjid raya. Hebat kan, orang baru pemikiran itu bu, hebatnya. Saya kan, tapi seueur netizen anu ngahujat, abdi saya ngabela Paridwan Kamil, dan masa salami, dan pernah di pasien artos. Yang dia abdi ngabela jalmi anu gaduh niat saya. Ngabela jalmi anu gaduh niat tadi ibu kedah ayah ibu teh ngabela jalmi anu gaduh niat. Contoh budak bade ngaos ka dieu sendalna coplok ibu wajib ngabela ya kaset nu mama heula anggo ibu heula anggo itu ngabela ya itu muslim saya ngadamel setiap perbuatan itu pasti kena efek gitu. Aya pahala aya dosa dijieun tuh orang Majalengka kadieu musuh Medang kaditu Garut datang Bogor kadi naon viral kan baras teu
sesuatu yang viral itu membuat kita penasaran. Abdi yakin ketika seorang pengen ke masjid pasti niatnya pengen minimal lah, pengen ziarah terusnya melihat kebesaran agama Islam. Ya, ku angkatna urang kali itu kan. Ieu mah angkat niat tuh abdi hoyong ka Masjid Al Jabar bade salat duha, tos dicatat satu kebaikan. Jadi lamun aya nu salah teh ulah dipiralkeun, ulah sok ngabiasakeun miralkeun sesuatu yang salah. Ulah sok ngabiasakeun sanaos bener ibu teh geus nyieun nu ngaranna gibah. Namun gibah teh ngomongkeun batur menjelekkan orang lain, tapi bener kejadianana disebarkeun ka sanes dibutos gibah. Walaupun niatnya baik tetap dosa. Namun fitnah, nuduh orang lain, ngatain orang lain tidak terbukti. Mata hati-hati bu, urang mau bade posting nu sae-sae we. Teu kudu waka diposting nu jelek-jelek, bari jeung urang teu acan tabayun, klarifikasi ulah sok dibiasakeun, lebar ibu. Mending urang posting nu baik-baik lah. Teu kudu mun aya isu can pugu eta rame mah caritana teh. Anakna dicokot, indungna dicokot, rame aja teh nya. Sok dibiasakeun umat Islam mah memposting yang baik-baik saja. Fal yaqul khairan, katakanlah yang baik-baik saja. Postinglah yang baik-baik saja, ucapan yang baik-baik saja. Jadi walaupun benar ulang nasihat tetap berada dulu etika. Cara diurang salah jadi imam. Ulang payunan atau sanes bu. Pak, apa sholat itu benar bacaan kaliwat izin bu. Payunan sanes coba. Wirang ditegur ku istrina bener kata nama nasihat nama, tapi efeknya meninggalkan malu mengageun ka cara diurang. Sami lamun urang rek ngambek ka bojo ulang payun sanes. Ieu mah payun sanes dicarekan lak-lak dasar. Nauzubillah ulah sok dibiasakeun walaupun salah. Ya, tubuhnya sing hati-hati, punya sing hati-hati. Kanjeng Rasul kalau masjid budak lompatan, ya budak lompatan saat kanjeng Nabi jangan dilarang anak kecil bermain di masjid. Amun mini ulin di masjid lompatan karena carek. Mereka itu rumahnya sempit, punya masjid gede, lompatan. Sok halaman geus teu aya nama lapang lega kan masjid abi mah gede dipake lompatan dicarekan eta budak. Ieu budak daek datang ka masjid dipayun aya nu salat manehna lompatan bu, akal budak lebih tajam. Walaupun dia main dia memperhatikan kenal eta si bapak, kenal eta si aa, kenal eta si teteh salat balik ka imah naros. Mah ai bapak teh tadi naon kitu teh cung pedang salat ya. Ai salat teh naon? Itu budak daya nalar luar biasa. Kamu rangkali mah pada hati-hati, Bu. Terang Imam Masjid Haram, Imam Masjid Haram Madinah Nabawi. Saya sudah cerita ke mama nanti masak. Budak datang mawar tugesik atau tepung atau ngelebur gebis eta tepung haur kan katuangan pada disuguh ke keluargana menurut kumaha siap teh anak saha pedagong teuing nyaho mamah teh keur nyeuh hese ikesak derumpatan labu matakna cicing kurang di ditu teu di dieu mah kurang begitu bu. Makanya seorang ibu itu kata ais cariosan ucapan itu adalah doa. Semarah apapun jangan pukul anak kita dengan ucapan atau verbal yang keras bu. Lebih baik doa. Aduh dasar si anak soleh gitu bu, si bunghar
biasa dong gitu. Tinggal eta mamahna Syekh Sudes nyarios, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan yang murangkali abdi anu tos ngawurkeun tipung teu sengaja sing jadi penghafal Al-Qur'an, sing kersa masantren, sing pinter, tinggal kabuktosan doang janten sepuh. Ayeuna Syekh Sudes jadi imam Masjidil Haram. Ayo urang ulah punya ulah sok dibiasa ke keluar ucapan gitu. Amun kalepasan astagfirullahalazim Gusti hapunten enggaran. Ibunya enggalan ibunya tah kisah kieu teh kasayan ibu ngadang masjid teh ya Allah kebanggaan orang Jawa Barat aya nama amalna geus teu ka Sempak terus teu ka Pangandaran. Ayo nama ya tempat wisata murah itu bayar kan? Itu gratis. Ini sok nyiru sewot, nyieun saha, nu ngambek saha. Daek we datang, henteu ulah sok mahujat. Ieu nu abdi masalah teh umat Islam teu tiasa ngajaga lidah, walaupun niatnya baik, ulah sok dipirakeun. Dan sok aya efek wae ibu ngaji ge niatna sae aya omongan mah tuh Bu. Kamana ceuk ngaji we diulakeun di imah babalata tuh. Betul-betulnya tah ieu mah sami jeung kisah Luqmanul Hakim ya. Kisah Luqmanul ibu tos pada terang Luqmanul Hakim jalan-jalan ngetes anaknya mawa himar tos terang kan aduh banyak kuliah 5 tahun can hafal teh Luqmanul Hakim jalan-jalan sareng urang kalina keur ngajarkeun ya Luqmanul Hakim Bu jan sapujat terang himar teh dibawa kuda sareng salueureun domba hujan naik, bapak dibawa salur malongan, dituntun tuh himarnya, datang RT hiji, ngalewat ke RT hiji, cing atuh jang, hari bapak maneh geus kolot nuntun himar aya hujan geus remaja naik kuda, cing atuh singnya turun tuh putra Luqmanul Hakim, hujan naon bete cenah. Ada lunsur Pak. Oh, ini nama bapak naik bapaknya dituntun putrana datang ke RT 2 sing atuh sing boga kira-kira aya sekolah teh aya budak titah nuntun himar aya bapakna enak-enakan naik himar cing pake kira-kira dari mana-mana ge kolot mah berjuang teh menjadi anak rek dihuapkeun anak hayangna dipikeun cing antuman sing kira-kira we tuh salah deui turun Luqmanul Hakim leumpang dua anak dituntun budana datang ke RT 3 sing atuh dari dinya teu rada pake otak ai mawa himar teh keur ditaekan nah berarti manuntun himar dituntun sehingga ibu rek anak angkat ka Bandung mau ke motor ai motor tugasna naon kan ieu digusur ka Aljabar kieu. Pak, ka mana? Aljabar. Nah tadi taekan husuh cenah. Dicalikan tereh, koma mun teu dicalikan, angkat jadi carios deui. Naik dua nana. Bapana naik, anakna naik. Datang ke RT 4 ditegor deui. Eta salira gede panorama mah ragunnya. Duaan himar leutik eta kot ngabuduh eta himar cing atuh pake kira-kira turun berateun turun luar salah deui we itu kudu kumaha tuh Pak geus we panggul himar dipanggul kuduaan henteu disebut sedeng mah di mana-mana motor ditaekan banyak aya motor dipanggul kabel abang balik kaci besi nah naik motor mau dipanggul hartosna ibu hajat gede diomongkeun leutik
diomongkeun baju sae diomongkeun baju tutur diomongkeun mewah sederhana boga anak hiji boga anak loba boga anak diomongkeun teu boga anak kawin teu kawin tah eta jalmi serba salah. Jadi itu kumaha urang mah tinggal papagon agama teu kudu terlalu menghiraukan ucapan orang. Cek Gus Dur mah lamun jami masih keneh baperan, masih keneh mudah kasinggung, iya atau tidaknya masih mudah kasinggung, berarti eta can jejeg agama. Jadi urang mah kapan-kapan salat sok alif kan peduli amat. Baik, kumaha uing, salat uing, sarung uing, koper uing, uinit uing, bari udut mulai di uing, nu capek uing, nanu ribu batur. Mendingan salat ieu ribu batur meuli mobil, bebeja kan lain korupsi, batur meuli naon deui Avanza. Anu geuna Bu Eti, apa Bu Etinya? Cenah mah panas tirisna. Mang Asep nu ka rumah sakitna. Riweuh nu meuli saha nu senang saha nu gering saha. Nya taburan teh minggu lamun sanes kene mirip alhamdulillah. Saur Allah jami'an syukur nikmat nyarira kana nikmat sanes lazi dan aku bakal dipapari nikmat. Minimal atuh urang teu kabeli Avanza oge ku CSI diajak ka aljabar naik Avanza nu anyar. Leres teu? Pajero teh. Pas sadar? Oh elok atuh teh. Coba tadi Bu Eti meser Pajero diomongkeun dihina. Bu Eti ka jabar kira-kira bakal diajarkan mah ka jabar. Alhamdulillah mereka ini rasa politik tergelis terjun coba beri kamarnya dibuat teh aljabar beri ngiri biasa ayo gini di jalan baso di jalan nau tuh dan kabari Pajero ge naik Pajero syukur Pajero jalan baso jalan kudu syukurnya kada syukur ka nikmat anu dipaparekeun ka dulur urang atawa ka diri urang. Tah kali karena urang sok ngaos Al-Qur'an sok ngaos ibunya aya panduanna ngaos teh Bu. Ya, supados ilmu urang anu di ieu teh teu sia-sia. Teu sia-sia. Aya panduanna ngaos. Di pasantren mah sok diajar adarul ta'lim, sok diajar supaya terang ada layana lu ilma moake ngisi ilmu hiji santri lamun eta jalmi santri teh teu ngahormatkan ilmuna teu ngahormatkan urang hoyong ilmu tajwid hoyong tiasa ilmu tajwid tapi teu ngahormat tapi keresep luar biasa. Mata tapi waktu itu contoh unggulnya bujeng-bujeng Al-Quran bujeng-bujeng kitab ki buku PPMP PPKN bahasa Sunda mun aya tergeletak abi mah sok langsung diampikeun komong alengkahan tuan budak ayeuna mawa 30 juz anak ditikelkeun asupkeun ka tukang tapi adabna lanjut di tepatnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iman pendahuluan sebelum kadir sarapan Nabi sama salat tolak berkami paling bertun ala kulli muslimin wal muslimat milani yang dipardukeun diwajibkeun kasaha Islam istri sareng Islam kamu ari pardu hartos naon di hukum Islam yang santri hukum syariat aya sun aya mubah kaupat makruh kalimah
Wihan deui atuh terang-terang ieu Bu. Hukum Islam teh aya 5 hukum syariat. Wajib, sunah, mubah, makruh, sareng wajib dikerjakan dapat ditinggalkan dosa, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan orang opo-opo, mubah dikerjakan ditinggalkan orang opo-opo. Ibu gaduh HP, boga HP terjadi pahala, teu boga HP terjadi dosa. Makruh ditinggalkan dia dapat pahala, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Haram masa baliknya, bila dikerjakan dosa ditinggalkan dapat pahala. Di antara dua hukum ieu nu 5 aya nu panengah namina mubah. Gaduh tas mubah, gaduh HP mubah, gaduh bumi mubah, usaha mubah, gaduh tiung mubah, gaduh mukena mubah. Tapi mukena bisa jadi wajib lamun ieu mukena bade dianggo mobil wajib, anu ieu mobil pake transport di rumah ke kantor, di guru motor jadi wajib. Kusari cari sekeun. Aya amalan dunia, aya amalan akhirat. Seueur amalan dunia nu janten amalan akhirat. Ya. Ibu gaduh tas ieu. Tas ieu dunia namina meunang serbu artos, dijantos, sanaos, diharos hos, terus hos. Tapi ieu diniatan ieu tas teh paragi ngaji. Maka itu sanes dunia deui. Siung anu ku ibu dianggo, rasukan anu ku ibu dianggo, artos nu ena dicekel eta teh jadi akhirat, Bu. Setiap amalan dunia bila itu dikerjakan dengan perbuatan akhirat, maka statusnya berubah dari yang tadinya dunia jadi urusan akhirat. Tapi seueur oge amalan akhirat menjadi amalan dunia. Contoh, ceuk ka mana? Salat duha, rek naon salat duha supaya beunghar. Henteu salahna. Tapi eta amalan akhirat jadi amalan dunia. Lamun ke jaga urang sumping ka Gusti Allah, urang ahli duha, naroskeun ka Gusti Allah. Gusti, mana pahala salat duha abdi? Ceuk Allah teh pan geus didikeun. Buktina anjeun boga mobil, buktina jabatan anjeun naik, buktina imah megah sareng sajabina pan geus didikeun. Lamun urang niat salat duha teh kanggo dunia, maka para ulama ngajarkeun ka urang sholli sunatan duha rakaatain lillahi ta'ala. Panji lillahi ta'ala teh jadi nyantelkeun heula ka Gusti Allah. Terus ngadoa, cing heula niat heula doa duha. Heula niat kan abdi salat duha teh karena Gusti Allah. Geus beres salat duha, Allahumma inna duha'uka wal baharuka dituna aya doa nya Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrizhu satrasna. Eta teh jadi amalan akhirat. Jadi nilai karon teh hukumna wajib. Bisa mah teu wajib, tapi datang mah tadi wajib. Innalillahi jannatun fil ardi. Saur Kanjeng Nabi Allah teh geus turunkeun hari karikatur surga, sanes karikatur miniatur surga. Tah lamun anjeun hayang ka surga, tah aya miniaturna, aya lawanna. Faman dakhalaha, sing sajami nu asup ka miniatur surga, saja manulebet miniatur surga, Bu, aras miniaturna Ka'bah. Aras teh 4 sudut dipegang oleh malaikat anu penyandang aras keopatan. Umat Islam Kanjeng Nabi ka ditaeun, Gusti lamun aras diturunkeun ka bumi kumaha? Nya lungsur namina Ka'bah. Ya, disokong tah Ka'bah teh. Tak jami teh muteran Ka'bah teh saperti jami eta malaikat aras anu ngurilingan anu mangku-mangku aras.
Jadi itu teh malaikat teh puputeran sehingga orang tawaf di Ka'bah. Tah miniatur Ka'bah teh miniatur Allah teh Baitullah teh eta masjid. Sing saha asup ka eta majelis paman dakhala sing saja menuju ke eta tempat coba eta jalmi bakal bahagia. Karena dia atuh Gusti eta teh miniatur surga teh pahiya majalisul ulum wa majalisul zikri. Nu ngaranna miniatur surga teh tah dirinya tempat ngaji, tempat ibadah, tempat zikir, tempat sholat. Jalmi nu asup ka majelis-majelis sapertos kieu teh bakal bahagia. Ya. Ya harus tuh, gue kalah campur, campur tuh. Mesti ngalian-ngalian tadi di tumbuhan jam 1 ngaji, dia balik. Terus hukum nanti wajib setiap jalmi Islam kabudet sareng Islam istri. Berarti lah untuk ngaji, untuk kersamilari ilmu. Kan tadi teh hukum wajib. Siapa yang datang cari ilmu maka dia dapat. Siapa yang tidak mencari ilmu meninggalkan majelis-majelis ilmu berarti dia kan fardu hukum lagi. Iklan kuningatkeun ku anjeun bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tapi kuningatkeun ku anjeun sadayana, hei kaum muslimin target atanapi kaum muslimin istri teu sadayana ilmu dipardukeun ka anjeun, teu sadayana. Da ilmu ge aya nu hukumna wajib, ilmu ge aya nu hukumna sunnah, bahkan aya nu haram. Ibu diajar santet wajib tuh. Bal yatardu alaihi talabu ilmiha, tapi anu diwajibkeun ke anjeun teh milari ilmu, anu ku ilmu eta teh tingkah laku anjeun jadi sae. Namina ilmu halal. Ya. Diajar ilmu, lamun anjeun diajar ilmu eta anjeun jadi sae. Bawa sae akhlakna, sae kedudukanana, sae martabatna, sae derajatna, sae kepribadianana. Naon atuh ilmu hal? Nu kahiji ilmu hal teh nyaeta agama. Kadua ilmu akhlak. Mun ceuk urang mah naon ilmu akhlak teh? PKN ya, matematika, IPA, itu udah diajar. Lamun urang teh diajar matematika bahaya. Contohnya dari sahur, subuh jam sabaraha? 4:30. Teu apal anta. Kumaha? Maghrib jam 6. Teu apal anta. Warisan, pembagian warisan teu apal anta bahaya. Fikih butuh angka. Dipaksa saja bina LPTL ilmu hukum kamu ibadah maka wajib milari ilmu itu. Jadi anu diwajibkeun ka urang mah pelajari ku anjeun lamun diajar ilmu eta teh anjeun teh tingkah lakuna janten sae. Janten sae. Mari naon aya keterangan Abdul ilmi ilmu hal pan sae-saena teh ilmu anu ngabahas perilaku manusia. Belajar akhlak, belajar iman, belajar Islam. Wa afdalul amal hibdul hal. Sareng pan sae-saena amal teh nyaeta ngarasa tingkah laku. Sadir puncakna Islam teh nyaeta biasa ngarobah akhlak atanapi tingkah laku. Ieu puncakna. Lamun urang milari ilmu kurang ngarubah sedikit demi sedikit, maka ibu tos dalam posisi hebat.
Jadi kena teknologi di pasar tuh auto arek ngomongkeun batur Gusti arah di pasar tuh arek ngomongkeun batur arah di menjadi saksi bisu maknya ngomongkeun batur sok ngaji maknya taetan alatih diri terus ngenten mun ibu bade ngomongkeun nyarekan batur ngenten heula carekan ku ibu diri ibu kira-kira mun urang nyarekan alus teu ini gorengnya tidak enak makanya Nabi bukan tak boleh marah bu tapi salam Nabi kedah naker nambek naker amarah. Kalau seseorang marah, maka lakukanlah satu naon bu, ngambek. Ibu ngambek, cek Nabi hiji, istighfar, duduknya tercari, tercari, mikir, angkara, wudhu, sholat, lamun nggak sholat masih kena ngambek, sok ngambek. Ya. Kalau kamu marah, ambil air wudhu. Masih kena ngambek, duduk. Masih kena ngambek, nyanyikir. Masih nganggep nangkar. Masih kamu sholat 2 rakaat, masih kena ngambek, carikan si bapak. Ayo masih kena ngambek. Ya, tak gitu. Ya ajaran jarang atau yang sholat ngambek mah. Minimal kalaupun dia marah, volumenya nggak terlalu besar. Nah, kan ada video, kan ada video nak keluar 100.000 turun. Nah, jadi kan, jadi ibu kan ada media sosial tuh kan. Tidak ini 100.000 lama wajar kan. Bapak kalau keluar hati-hati ya makan dulu tuh. Tentunya apa sih sebenarnya itu? Hukum terus tentunya soal Nabi kan Nabi mah ngabahas ukur dulu jadinya supados urang rumah tangga sae supados urang gaduh murang kali anu soleh solehan kumaha mayunan cargi kumaha mayunan bojo kumaha nalika cargi nuju mambek kumaha nuju nalika cara istri nuju mambeknya diajar margi naon anak soleh itu lahir yang dari keluarga yang bu dari keluarga yang dari negara yang baik namina teh rumah tangga simkuring nyarioskeun lamun ibu rumkieu konsep dasarna rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah lakukeun saurkan Nabi 4 hal hiji niatan rumah tangga teh ibadah aing ngaranna ibadah aya enak aya tidak enak ada bahagia ada sedih aya nyeri aya raos kan ibadah cai tilu ibadah ngeunah ibadah capek ibadah nyeri ibadah ngeunah naon kawin ibadah nyeri disunatan ibadah capek haji capek haji jeung puasa teh tah konsep ibadah itu niatan kurang rumah tangga teh ibadah si bapana ge geus eueuh Pak abi mah single parent boga anak ngurus anaknya niatan ibadah margi naon satu jengkal dari orang yang diikat oleh akad perkawinan setiap jengkal perbuatannya ibadah bu sane sholat tungkul ibu ngepel ibu dalam posisi rumah tangga terus dinten ibadah mata awewe mah cicing di rumah teh margina perempuan udah jadi ibu rumah tangga disitulah lumbung pahala buat perempuan lalu boleh kerja ya boleh gak dilarang asal jangan menghilangkan hak hadirina hak pada suami hak pada anak dan hak pada rumah tangga ulah karena gawe teu daek naeur cai ulah karena gawe capek teu daek
melayani suami atau ngurus murah kali ya. Jadi ibunya terlibat Bu. Ya. Setiap sesuatu yang dikaitkan dengan akad pernikahan itu jadi ibadah. Bahkan Kanjeng Nabi sholat jalmi bujangan sareng jalmi mutos nikah teh 40 kali. Kalau anak bujangan sholat maghrib Allah nilainya 1. Tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sholat maghrib nilainya 40 kali lipat. Seperti bujangan ngalaksanakan sholat maghrib 40 kali. Saur Kanjeng Nabi margina naon? Ibu budak sekolah rajin wajar. Ibu daek kaji geus luar biasa. Seseueun numpuk budak ceurik, ngapana minta kopi, can nyamuk, poe can poean can dijahit daek ngaji. Ya Allah ya Karim. Budak gadis ngaji mikiran naon? Mau mikiran beas. Terus mau mikiran popoean, nu mikiran teh meureun kuota kan dari hidung bapak naik meser takun ibu jeung bapak tersangaos di tengah capek rewel jengkel tersangaos ya Allah ya Karim luar biasa. Hiji niatan nonton ibadah, 2 raksa sholat Bu, ulah kaja tersoe 2 teh, ulah ka pangandaran wae sakeluarga teh Bapak ditentukan ulah ke masjid, kamu keluar ke masjid. Abdi hayang dipimpin ke surga. Carana Bapak jadi imam, urang sadayana jadi makmum. Osok. Alhamdulillah. Berja. Lamun Bapak narsep ke masjid atau ibu ke masjid. Ulah sok dijadikan alasan. Awe ayeuna paraliter. Da awewe mah adona di imah salat teh kudu di masjid aya kaca tos pangsarinna ari ulin panghamena jajan kaditu kadieu mun rek pake dalil itu ibu enggak boleh keluar. Cicing we di imah kunci angguran sia nyokot ieu mah ari kaja tos sering main-main jeung aya ka masjid pake dalil awewe mah di masjid salat di rumah salat gitu deh. Asbabul urut nanti di Afrika perempuan itu tidak boleh keluar sebab berbahaya pada waktu itu. Pada waktu ayah sama aduh senang itu kue jam 10 aman, jam 12 aman sampai subuh ayah kan gawe aman gini di negara orang. Nanti sabar nalika mainan ekonomi kena ekonomi nama panuhnya itu ekonomi kelemahan ada uang abang sayang tak ada uang abang sayang Bu. Sabar mainan ekonomi sabar mainan karakter pasangan ulah sok sarwana dan ibu teh lir ibarat suami bautna ibu kurma magehan ieu meja teu cukup ku baut tetapi kudu pake mur baut moal kuat nahan rumah tangga lamun teu aya murang mur oge moal kuat nahan ieu rumah tangga mun teu aya baudan mata silokan lalaki diasupkeun awe diputer talikeun kanu meja sasebu di baut mah lamun dua-dua nah yang jadi baut dua-dua nah yang jadi mur anu rumah tangga mata ulah paribas ulah aya paribas si bapak abi masalah teh abi mah beda jeung batur jadi da kudu beda mun sarua mah aya sok sarua wajahna kabeh asup ka imah ngaranna asep kabeh wajahna kitu kabeh aya 10 urang nah salaki abi sok ngamun sarua Bu kudu beda sebab beda lah itulah ada pahala. Tilu sabar ekonomi sabar kan ya sabar ekonomi perbedaan tilu sabar lamun terjadi komunikasi suami urang jeung istri sanes atau istri urang sareng ngalakeun sanes ulah cemburuan maksudnya nya ulah timburu kedah timburuan mah ulah terakhir sareng Kanjeng Nabi
kedahnya kasepuh hiji niatan ibadah, dua ibu supaya sakinah mawaddah warahmah teh hiji niatan ibadah, kedua sabar, katilu tuh pokoknya atuh nyaah ka maraksa salat ieu mah can 5,5 jam ngomong ke tepi ka imah poho deui nya kaopat nyaah ka ibu na agama nu namina ibu rahmat aya 3 carioskeun hiji lina sabiyah nu ngalahirkeun urang wajibnya, kedua limusyawarah limunakahat karena pernikahan teu aya paribasa mertua lamun tos nikah ibu betulnya abdi jeung mertua istri bojo abdi putrana dinikah ku abdi maka abdi jeung mertua abdi mun antar kulit teu batal sabab terus jadi sepuh abdi nikah oge teu kenging bojo abdi istri nya bojo abdi istri paantar kulit jeung bapak agas abdi teu batal teu kenging kawin abdi ka mertua teu kenging kawin naon margina tos jadi istri abdi kecuali lamun jadi kitu teu kenging misal teu kenging kitu teh abdi nikah jeung istri heuh abdi teh bogoh ka mertua tapi teu acan dikitu kieu si eta teh si bojona teh cerai kawin 2 jam kemudian cerai nikah jeung mertua abdi bekas mertua abdi boleh tapi lamun tos dikitu haram paantar kulit jadi sebatal jadi lima contoh nya bisi naros hari abdi jeung mertua pameget bakal teu henteu kenging kawin teu kenging sabab ibu pas dijima ku putra nu pamegetna maka dari darah itu mengalir kan gak boleh saudara nya hiji mama asli bapak asli, 2 mama perkawinan sahabat bertanya katilu guru urang kita sepuh urang di urang mah di Sunda nu palebah itu lamun aya awewe misalna mah teh mun aya indung jeung bapana datang sagala dikeluarkeun sagala dikeluarkeun ka indungna sorangan mah mun ka mertua disebutkeun kawin dikunci heula kantor diampikeun beas karudangkeun hayang sumput-sumputkeun isi menta ari ka indungna sorangan maninya sagala dibikeun ai ka mertua mah dipirit dilobah atuh da padahal mah mitoha ibu teh gaduh kawajiban di putra nu pamegetna lamun mah harta nu salakina teh dicokot kabeh kusabab indungna teh teu tiasa tuang teu tiasa leueur hukumna boleh bahkan wajib diambil sabab kita budak lalaki teh lamun teu digedekeun ku indung bapana mah moal gede disakolahkeun SD disakolahkeun SMP disakolahkeun SMA dikuliahkeun di Unpad jadi dokter gajian anu narima saha majikan kabeli mobil naik mobilna saha majikan ari nu nanamna saha indung anu nyakolakeunana saha indung bapana indung nu ngandung bapa nu ngayuga tapi tuangna ibu istri nu sudah bapak dan gaji saeutik can arisan 200.000 sabulan bisa sekolah kagak di beja-beja terus mama 50.000 sabulan mun ibu pelit kitu mun nikah karena karma ibu pelit ke mertua ibu boga anak maka mertua Nanti kalau menibur, nah dia boga mertua teh pelit dulu di sorangan baheula ka mertua
Gerak-gerak istighfar, gerak-gerak istighfar. Ayeuna ibu kuat tahan beban jajan kali itu kali nggak pokok teh tes pipis mau teh sampai pipis aja degaduh antos urang teh harap teh anak teh dikekang siga budak kekang anak nu baheula mertua urang rasakeun cek Nabi oge moal waka dipaekeun hiji jalma lamun jalma eta goreng ka ibu ramana bakal senang ngarasakeun heula di nyerikna ceurik Bu. Lamun abi dinyeri ku sahawa di dieu teu aya kaitan teu jadi masalah, tapi lamun ngecrak soca abi ku anak abdi anu digedekeun, anu dilahirkeun, nu di sakola teh nyerina luar biasa ya Allah, matakna ucapan ibu jeung bapa mah seukeut. Ulah sok coba-coba. Alhamdulillah ini nyarah ka mertua urang, anu ge sepuh urang. Anteuran ulah sampai ka menta. Haeuy ieu mah datang kamu itu mana bias dicopot bias itu ini pas diganggu sama dia itu dari orang mati maksudnya itu ibu saya sama kata ibu ini arti apa diri jadi arti ya Allah ya tarik. Karena jami bakal kehilangan barokah menjalani terus ngalanggar tiru perkara hiji lebihan para ulama barokah hidup hilang dua hukukul walidain ngajirkeun ka ibu ramalan termasuk ka mertua nah berarti dikit dari pihak nah berarti pakai wae ka rumah sakit beureun urang teh beureun pasti loba dosa ka ibu rama lamun ayeuna urang aya ibu rama keneh canak sampean canak kana ngapunten Bu buat teh kurang hese duit teh gara-gara eta Allah teu ridho da indung jeung bapak jadi geus kolot dilayat 3 bulan sakali ulah kudu dipenta datang kali itu mau bias jeung ka indung teh tong nyebut mantos tua mah hoyong anu mun martabak resep martabak bawa martabak lebihkeun masalah dimakan tidak dimakan tong jadi masalah penting mikir hanya akurat tahuran dia jaga bakal diperlakukan itu keutarakan mertua orang itu menentukan sadayana katiru mata kehilangan barokah hidup keakularan makhluk sok pesan katuaran anu kan itu punya tak ayeuna mah kurang perbaiki diri mulai dari diri sendiri soal agama 3M mulai dari diri sendiri ulah sok loba protes kan lain lah dia mau ini mau itu terserah kita aja dulu kurang sebentar pecah kurang sengaja kurang sesuai sebagainya mulai dari diri sendiri mulai dari yang terkecil teu bisa dari 500.000 2.000 teu bisa Mekah terus ya masjid kasih yang terbaik itu tilu mulai saat ini juga tahu oke ya saya berbuat baik ayo balik ke iman ayo apa lagi datang kami tuan ayo apa kalau mas ayo buat atau sebentar pada kurang terlapar ya masih dari ibu gaduh orang kali kertuan itu ngambek tuh ini si kaset mah mama tanya kertuan dasar si kaset serius mama Marindo mantan tuh bu mama hiji sepuh hiji ibu hiji bisa mengayomi 8 anak tapi sulit ditemukan 8 anak bisa mengayomi ibunya yang satu ya sulit nepikeun ka indungna teh di kapanti jongkokeun. Di satu sisi mah kalau niatnya enggak mau mengurus dosa tuh. Tapi kalau takut terlantar niatnya, saya sih belum takut terlantar, ngurus mah tapi udah memang kedah pendamping khusus tetap ada yang ngadamping teu aya sereh kalau demi medis demi kemaslahatan boleh, tapi kalau niatnya nggak mau ngurus ayah, bapak, mama itu dosa. Ibunya kalau ibu anu masih keren sepuh, anu tadi mertua
tuh eta teh surga itu aya dina negara canda ridona wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Anjeun diparintahkeun ibadah ka Gusti Allah. Kaduana anjeun kudu sae ka urang anjeun. Ada sae ka urang. Ya antawisna punten ulah sok narikeun ora dipayun ibu urang. Setinggi-tinggi apapun jabatanmu, sebesar-besar apapun kedudukanmu, setinggi ilmunya kamu, ketika ada di depan ibumu, jadikan kamu seperti budak. Laan sorbana, turunkan pantarta, ulah sudah budak detik paling kolot, ulah sok pintar. Ngepikan intah ka kolot. Allah itu indungna ka memang itu, tapi Allah ngurus budak. Punten anak ngagawe salpina gawe istrina gawe budak we titipkeun. Aduh nu tiasa mengulah Bu. Ulah baik pada ridon. Langsung dibere ku abi 600. Oh ibu teh gaji. Masya Allah. Allah mah terang Bu. Mana seseorang terang? Ade Allah mah terang. Ieu mah sabab menyiapkeun ka indungna teh da boga angan-angan sok dibere 600.000 sabulan. Mere kakolot mah ulah dicampuran ku eta mere nya mere. Ya. Itu punya ayo urang perbaiki. Moal urang tiasa syukur ka Gusti Allah, lamun urang diajar syukuran kepada rencana. Moal tiasa syukur ka Gusti Allah, lamun urang diajar syukur ka janten ibu urang. Dan daripada saya ibu ahli zikir oge kolot ngegoreng, ulah mah disuntangan mah, abi disuntangan ai ka ilmu teu mun ibu bade sumping ka anjeunna, minta doa hayang hasil sumpingan heula. Induk urang, mun ibu bade ziarah ka Arab, ulah ka ziarah ka Wali Songo. Ibu batu urang sok di ziarah antara. Satang sakali, ari ziarah Wali Songo tiap bulan. Henteu lieur mah. Ridho Allah, ridho walidain. Allah mah ridho teh sepuhna. Ya punya sudah atas orang, kalau bertua orang, kalau liburan tersebut. Pasal itu saya sumber itu bersama, mari kita sekalikan jam dan yang jadi kemaju dibuka maju. Apapun ayat pertarasan, enggak ayat pertarasan alhamdulillah. Para liter